Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin bi Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'd. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Ibadah anu dianjurkeun di bulan haji nyaeta diantarana ngalakonan ibadah haji. Ibadah haji nyaeta ibadah anu diwajibkeun keur umat Islam nyampurnakeun kana rukun Islam anu kalima. Wajibna sakali, kadua katiluna eta sunnah. Dawuhan Allah Ta'ala dina surat Al-Hajj, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa azzin fin nasi bil hajji ya'tuka rijalan wa 'ala kulli dhamir وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. Sadaqallahul adzim. Anu hartosna jeung ajak kumaraneh jalma-jalma sangkan ngalakonan ibadah haji. Pastina manehanana bakal narurut, bakal lalempang ka aranjeun, jeung bakal naraek onta-onta anu bargang, jeung bakal daratang ti penjuru-penjuru dunia anu jarauh. Hartina kewajiban ibadah haji eta diwajibkeun ka sakabeh kaum muslimin. Tetapi anu tadi teh wajibna mah kur sakali, kaduana katiluna mah eta sunnah. Jeung sing hade dina ibadah haji eta anu nimbulkeun kanikmatan anu karasana setiap jalma anu geus berangkat jarah ka tanah suci, pasti di mana boga milik eta pasti ngalakonan deui. Sabab ku nikmatna dina ngajalankeun ibadah haji. Di lebah dieu syaratna nyaeta di mana boga bekelna, da syarat berangkat ka tanah suci teh ka jalma anu mampu keur ongkosna, aman di perjalananana, jeung aman anu ditinggalkeunana. Bekelna maksudna mah. Talebah dieu bahwasana jalma anu ngalakonan anu sakali mah wajib, anu kaduana sunnah, anu katilu sunnah, sing hade eta nu ngalakonan anu kadua katiluna. Sabab haji anu kadua katiluna eta moal bisa mabrur, bahkan mungkin bisa jadi haram. Kunaon sababna? Bila mana ahli lemburna masih kene loba anu teu dalaharan, loba kene fakir miskin anu teu dahar komo bari jeung masih kene karabat, mangka kewajiban ka jalma anu berangkat ka tanah suci anu kadua atawa katiluna, mangka sing hade teh tingali heula di lemburna atawa ahli-ahli keluargana. Ulah nepi ka aya anu nepi ka teu kabeuli beas, ulah nepi ka aya jalma anu masih kene kalaparan, maka berangkat manehanana moal ngajadikeun mabrur ke dirina. Sabab wajibna mah kur sakali. Naon sababna? Sabab ibadah ka tanah suci eta ngadeukeutkeun diri urang ka Allah, anu disebut hablum minallah.
Sedangkan berbuat baik kepada manusia eta hablum minanas. Tapi Allah marentahkeun ka urang kasakur-sakur jalma eta nyieun kahadean hartina hablum minanas jeung hablum minallah. Ayeuna urang ka Mekah geus sakali wajibna, terus kaduana katiluna tujuanna ngadeketkeun diri urang ka Allah, hartina nyieun hubungan hablum minallah. Kari-kari loba keneh jalma anu kalaparan di lembur anu teu dalaharan, maka jadi teu makbur teh kusabab daripada dipake ongkos biaya mending keneh bagikeun ka fakir miskin, da wajibna mah geus ngalaksanakeun ieu. Sabab lamun diartosna dibagikeun ka fakir miskin mah 2 poin kauntunganana. Naon nu kahijinya eta ngalakonan hablum minanas jeung nu kaduana hablum minallah. Sedangkan berangkat ka tanah suci mangan saukur hablum minallah. Sabab jalma lamun ngalakonan hablum minallah hungkul tanpa ngalakonan hablum minanas, upama teh mah ibadahna rajin di masjid wae naon wae, zikirna rajin, salatna rajin, ka Mekahna rajin, ngaosna rajin, tetapi manehna teu paduli ka sasama, sabodo teuing arek dahar arek henteu, bahkan anu minta tulung hungkul ge kumanehna tara ditulungan saumpamana, maka cilaka keur manehanana. Atawa sabalikna, jalma nyieun kaalusan ka papada jalma, rajin ku barang bere ku itu ku ieu, sosialna alus, tetapi tara daek ibadah ka Allah, tara nyieun hubungan hablum minallah, eta oge cilaka. Sabab pada dasarna manusia mah diciptakeun ka alam dunia teh pikeun ibadah. Jadi anu kumaha anu alus, anu bisa nyieun hubungan hablum minanas hablum minallah. Lain hartina ulah ka Mekah 2 kali ka 3 kalina lain, tetapi lebah dieu lamun seandainya ahli-ahli lemburna masih keneh loba anu fakir miskin, loba keneh anu teu dalahar, loba keneh jalma anu tigerat, loba keneh jalma anu memang tulunganeun, daripada dipake ongkos mending keneh bagikeun. Da kawajiban kudu sakali ka Mekah teh. Insyaallah bakal menang ganjaran ka Mekah ge lamun seandainya ditasarufkeun di jalan Allah, dibagikeun sedekah ka anu ngabubutuhkeun. Sakali deui ieu lain lebah dieu lain ngalarang kanu berangkat ka tanah suci 2 kali 3 kali na sanes, tetapi lamun aman keluargana, aman tatanggana, aman ahli-ahli lemburna, sadayana geus beres, rupah repeh rapih, mangga wae arek 10 kali ge. Da memang aya kanikmatan jalma anu geus berangkat sakali ka tanah suci pasti hayang dedeyeun. Tah ibadah dina bulan Zulhijjah anu bisa dilakonan teh nyaeta ibadah ka tanah suci, ibadah haji. Tetapi aya ibadah oge anu bisa dilaksanakeun anu tanpa modal seperti puasa. Hatina puasa ti mimiti kaping 1 Zulhijjah nepi ka 8 salapanna. Arek 5 dinten mangga, arek 7 dinten mangga, arek 2 dinten hungkul ge mangga dicanak 8 jeung salapanna. Tetapi di lebah dieu sing hade bahwasana tujuan dina ibadah kurban atanapi haji teh salaresna nyaeta inget urang ka Kanjeng Nabi Ibrahim dina nalika diparentah nyembelih anakna Ismail. Dina waktu harita dina poenan arek ngorbankeun Ismail, Ibu Siti Hajar jeung Nabi Ibrahim dipiwarang barang tuang. Ada moal kersaeun ayeuna lamun aya dina diri urang ge titah ngorbankeun anak urang, kari-kari urang titah barang dahar boro-boro hayang barang dahar, anak arek dikorbankeun, anak arek disembelih,
tah di lebah dieu hartina ari dina Idul Adha dina raya gumah dina poenan kaping 10 ti mimiti subuh nepi ka salat Id eta itiba ka Kangjeng Nabi Ibrahim kudu ngeuker heula ulah maka barang dahar. Ngopina daharna ulah maka tahan heula sabab itiba ka Kangjeng Nabi Ibrahim. Engke di mana saberes Idul netepan Id nembe tiasa sok sanajan emang hukumna mah sunah tetapi lebar kanu puasa misalnya ti kaping hiji puasa nepi ka 8 salapana kari-kari dina kaping 10 na teu itiba ka Kanjeng Rasul lebar bahkan anu teu puasa oge sakalipun dina dinten raya gumah kudu itiba ka Kanjeng Nabi Ibrahim nyaeta ngeuker heula dina waktu isuk nepi ka salat Id. Anu naros kabi ustad atuh ari puasa mah dina poenan lebaran mah diharamkeun da ieu mah lain puasa sapopoe ngan saukur nahan ti sabada subuh ti ba'da waktu imsak nepi ka beres Idul Adha beres salat Id tos wis salat Id mah mangga wae rek barang tuhar ge barang tuang ge tah di lebah dieu ieu itiba ka Kangjeng Nabi Ibrahim hukumanna mah sunah tetapi sae pisan dilaksanakeun urang korban teu atuh puasa teu atuh cik atuh dina kaping 10 mah tibang ti waktu subuh tepi ka imah urang nahan heula ulah maka ngopi ulah maka barang dahar beda jeung Idul Fitri. Ari Idul Fitri mah hari kemenangan maka hari takene ge kudu buka. Tak jadi dina raya gumah lamun arek saum khusus kanu saum lebar lamun teu nepi ka ngalaksanakeun ieu itiba ka Kanjeng Nabi Ibrahim saum ngeuker dina kaping 10 na ti sabada salat subuh nepi ka beres ngalaksanakeun salat Id. Atawa anu teu puasa ge ngeuker tibang 2 jam mah piraku teuing teu karuat talebah dieu masih kene loba jalma anu teu tararangeun. Kaku kituna mudah-mudahan atuh urang teu korban ge salat Id atuh ngeuker-ngeuker dina puasana. Tuluy anu salajengna ibadah anu bisa dilakukeun teh dina sasi Zulhijjah teh nyaeta ibadah kurban. Dina ibadah kurban ke urang jelaskeun deui dina video anu salajengna. Mudah-mudahan aya manfaatna sagala rupiah anu parantos didugikeun. Wal afu minkum billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.